sendiri ingatlah. Alhamdulillah, tidak ada izin kuring kebetok kangge nanti prosesi acara siraman ini. Namun hati nandeskeun padu di upacara adat siraman teh teu aya aturan kakawin sareng agama. Estunning ieu mah sejak ngaguar selongkap budaya Sunda anu turun-temurun ti kapungkur teuing ka ayeuna. Cenah cek beja lamun budak awewe rek dikawinkeun teh sok dimandian acan kambang. Namun atuh tujuan dikalina? Tujuan utamana mah katawis aya sababaraha alat peraga anu ku urang sadayana katawis. Di antawisna aya kendi usicai, aya panita 7 sumbu, aya bokor usicai, aya sinjang hendak 7 lembar, sareng aya gempang usicai. Ieu sadayana ngandung sirik yang si hati petikeun manusia anu berpikir naon atuh ti hatina. Urang bejakeun mudah-mudahan sinjata teu sia kangge urang sadayana upamina kangge urang nanti anu insyaallah benar-benar tenji dari mudah-mudahan tangki. Biarkan diri si cerita menuju bahasa jauh-jauhan kembali banyak kobra tua anu hartina lamun nalungtik minggu ngerampak cedana ayu bedik ngaca asalmu asal hidup kita asal tidak kecil cai kehormatan indung rejim bapak anu cari jadi kurang simbolna aya dina kepi dipayun katawis aya parita 7 sumbu. Ieu parita anu sok nyaangan kana ragandung manusia. Sementawis di makhluk-makhluk teu aya iwati di manusia. Mau wae hiji-hiji urang bejakeun. Hiji urang teh dijangan ku Allah ti ku sifatin rahman. Aya rahmat teh nyaah. Terus aya di bapak ya ada dari mulut bapak menjadi anak tidak ngerti yang bukan lagi tidak lagi itu tidak lagi takutku menjadi itu tidak menjadi bapak tembang kelentang nak bapak merasakan menjadi anak terasa capek terasa bapak hidup gawe berang betin demi ngabelarkan hidup selaku anak bapak cu anak ini bisa kanya bapak tidak drama pembesan kanya arti kanjeng Nabi Adam hakikat nama kanya Allah analitis kanya bapak hidup anu kedua orang tadi jangan ku Allah ku sifati rahim Ibrahim teh asih tenggelis lagi ayat di mama tetap hidup getah itu laten geget kalimat hidup kena jadi anak putih nyari kurang hudang peribasa induk kena jadi anak kadirkan penyakit ke mama asal bisa cakir kadiakan kacapek ke mama asal yang bisa senang kadiakan kelapar ke mama asal yang bisa sibuk kadiakan mama cekala jadi anak modelaan tuangan anu rek dituang kudu jadi indung hidup dipentak kudu jadi anak dibikin kajen indung nu kalaparan di badan anak-anak kelaparan jangan hidup indung hidup tertujuh kanya indung terbesar di badan Allah hakikat nama kanya Allah analitis dengan kanya indung hidup anu katilu urang jadi jangan ku Allah itu asma geus anak ini
Ari asma teh ngaran, ari ngaran teh jenengan. Malahan ngaran hidup di kongkoyangan ku gelar, cek ditungtungan ku gelar. Ngebelaan kolot gawe urang putih deminya kolak hidup. Pepujian neng ngaran anu diwariskan ku indung bapak hidup anu ngaraga badag di diri hidup jadi jati diri hidup pepujian. Eta ngaran telah dikotoranku kalakuan hidup anu teu hade. Jaga warisan di indung bapak, lain harta lain dunia tapi asma ngaran 80 ngaran Allah ka 100 ngaran makhlukna setungkep ning langit setakarat ning jagat Allah aja wajala asma. Anu kaopat urang teh dicaangan ku Allah teh ku elmu. Gobrang lahir tina rahim indung dirawu di pangku kudu jadi indung diuga kudu jadi bapak. Tina mitik neng diajar capetan nyari pacet. Tina penting diajar hawa-hakan. Kadidelah neng disakolakeun kudu jadi indung bapak hidup. Tina mitik SD, SMP, SMA, kuliah. Bangka tingkunya kalau kami jadi anak yang kalakan hidup ini tiga jangkan hidup tanpa jeju lamun hidup ges bisa capek nyarita bahasa jeung kalimat ulah dipakai menyerahkan indung bapak hidup geus sabab sakalimat anu nyangkolit dina hati mamah jeung bapak kalaya gua pangampura tina jadi indung bapak hidup neraka jahanam bagian anak naudzubillahi min dzalik semuanya naudzubillahi min dzalik. Anu kalimah orang teh dicaangan ku Allah teh ku afal pagawean genep ku sifat 7 kutat 7 cahaya Allah anu aya dina raganing manusia. Geus anaking Indonesia dibayar aya pokor si cai cuy. Ieu pokor si cai teh kangge gumbah dapal sampean mamah jeung apa. Bisi kamari neng dididik dijaga diriksa kulo jadi induk bapak hidup. Tinggal di ayeuna kaharep neng bisa balik langsung kulo jadi induk bapak hidup. Mumpung kana aya mamah jeung bapak cek. Pembontangan hidup kan saukur kulo jadi induk bapak. Sinya ka mamah jeung apa. Dipayun katawis aya sinjang ngendak 7 lambar. Ya sinjang anda 7 lambar tekluk ngai sidep kerletikna hidup geus rada sawawa dewasa. Ya sinjang ngahaja disimpan dirapi-rapi dina lemari isu pageto hidup rek rumah tangga dijagrakeun ku mamah jeung ku bapak sangkan hidup boga rasa rumasa diurus kana jadi indung bapak hidup terujuk-ujuk segede kieu cuy. Aya proses kanya hati jadi indung bapak hidup sekali deh khusus sinya ka mamah jeung ka apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabangsa Bapak Haji Hasim mau miwah Ibu Haji Allah geduna dina praktek upacara adat siraman ieu aya 3 peragaan mamah apa anu kahiji panginten sejak nurunkeun arisan carana mamah sareng apa engke mancen ka Palipayun teu acan engke mamah sareng apa mancen ka Palipayun nanti mamah yang sedang 107 alif bapak ngayuda penggar majen sasangat disarangan kalimat tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Saring senat didinya dugi ka Palipayun lesatkeun sinjang nu diambil panganis apa mamah celaluk deui dina kursi neng ane prok dihandap diteraskeunnya sambil mundur teu ares ka mamah nyorios nyarita intinya neng mau minta doa restu ka mamah sareng ka apa bahwa besok neng mau berumah tangga minta doa restu dari mama sama papa. Sering senak nengnya sanggup diwalar ku apa sareng ku mama badai berbentuk papatah mangga badai berbentuk tausiah mangga badai berbentuk doa mangga
langkung saya dilajenkan karena ngembah dampal sampean, dilajenkan sareng sena ngembah dampal sampean sangkan kamu jadi pintu bapak hidup di dia ayah lanjut hidup, ayah uang hidup pundut doa restu sabab isu tidak beda walaupun isu kan dibawa ke jadi salah hidup tinggal dibawa ke mana selain sana tidinya orang dilajenkan bahkan di balik luar caranya di kawitan ku mama hendak cai dina gentong cecegan karena embun-embunan yang ada di bahkan di sarangan kalimat tasbih hendak tiraka 10 kali subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar rengsek nih bahkan tamprakeun panangan orang dina luhur mastakane orang munajat ke Allah orang yutak dina doa anak kanjeng Nabi Ibrahim Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin tiupkeun doa urang kana embun-embunan yang ada di bahkan usapkeun kana rarana kunaon cenah berkudu ditiup embun-embunanana cenah cek riwayat hirup keluar asupna nyawa teh tina embun-embunan sareng-sareng mamang bahkan dilajeng ku apa kelawar jejebang anu hadir di ieu kata-kata arek nurungkeun Aisyah sing ikhlas sing ridho poe ayeuna mama arek nurungkeun Aisyah karena cu anak Neng Nisa kencak katuhungan hidup ayah induk bapak hidup anu sarila ieu nya ada dan gigit mulut kalau kana jadi anak pemimpinan kubrak lahir tidak rahim indung tidak di bangku kudu jadi indung juga kudu jadi bapak bang kolentang nak bapak ngerasaran kudu jadi anak penting nyari kurang undang indung kalau jadi anak berapa anak ini tidak kanan ke hidup doa mama doa bapak nyerengan diantarku ke cacing mata indung bapak hidup bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim subhanallah alhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar panjang sasarangan ya cang lebihkan tadi mama nangis hidup cang lebihkan tadi bapak hidup kakak hidup di antara mama saya bapak gelis kerajaan yang juga harus menjadi indung bapak hidup tetap indung bapak hidup secara lagi minta doa restu kalau jadi indung bapak hidup
doakan mama harapan masih bersyukur. Allahu Akbar. Menisa indung bapak anu dewasa ngedalkeun rasa kanyang akan menjadi anak. Lain bapak, lain indung, lain empung ngadoakan hidup juga. Tapi saya yakin tina setiap sujud, tina setiap sholat, bapak indung tewaleh ngadoakan hidup. Mudah ke Allah yang hidup jadi budak anu solehah. Allah terus kena jadi indung bapak. Beral anak kita. Doa mama, doa bapak nyarangan hidup. Tidak kanan hidup juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cekap. Dia cekap kuning. Dia kan dia cekap ku apa ku mama. Jangan dikocokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak mana, banyak mani, banyak maring kodratullah. Lamun lengkit ning diri ngarampat cedan nu aya geningnya cu. Asal lahir urang teh asalna tina kecelak cai kahuripan indung rencing bapak anu cengelek jadi urang. Sok cu anak ini dilajengkeun anak ngumbah dapal sampean indung hidup. Allahu Akbar. Sambungkeun tangan mama kana mastakan neng. Dua pandangan mama neng mayun ka mama. Sojo anaknya kumbah dapat sampean itu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bolehnya hidup berbakti kena jadi indung. Kumbah dapat sampean kena jika indung hidup jauh. Bekerja hidup kudu bisa mengangkat harakat derajat kolot. Isi loba batur anu cecep keheum anu jadi indung bapak hidup. Hidup maulare keheum kanu jadi indung bapak hidup. Simnya ka mamah jeung ka apa cekap. Cadang sampean mamah dilahun ku hidup. Bila sengitan dampal sampean indung hidup. Allahu Akbar. Nanti ke apa hidup juga. Sampean apa? Sambungkan pandangan apa karena mastakan neng. Unsurkan doa napa kami tuang putri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anak berbakti karena jadi bapak. Bisa bapak hidup, bapak datang kaning derajat kebagjaan hidup terlepas tenakannya bapak hidup. Tampal sampean etaan dipakai ke ngebungakan hidup. Berang penting bapak usaha demi hidup selaku anak bapak.
nyusulkan sampai apa ngalih ke mama cepat pandangan mama. Bismillahirrahmanirrahim. Sungkem ka mama cek. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi sungkem ka pangkonan nidana keikhlasan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan akhir bisa tinggalin mama cek. Rangkul mama pujikan rasanya anak ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anak ceng indung seri rangkul seri ngecelakan cai mata kenyaan ceng anak ini kecelak cai mata mama anu masih nambah jeng dami sing jadi kunci kebahagiaan kerhinda sekali dari doa seukur doa mama bisa dipanggil kerhinda. Bahwa anak ini tidak kanan kerhinda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cekap mama sunta arna mah sunta arna mama sunta arna sunta neng mah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngalih ke apa cek pendeta Aristuna kalau jadi bapak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Ku terasa kamu Bismillahirrahmanirrahim. Jadar bapak selama selanjutnya tetap bapak hidup cek tinggalin bapak rangkuli jika rasanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terus anak ini bisa poe ayana anu aya dina rangkulan hidup ayah bapak hidup bapak tetangganin derajat kebahagiaan hidup terlepas tina kanyaan bapak. Hampura mama hampura bapak isi salila ieu hati kadidika jaga hidup tanya pojeng senang rasulah sekali deui hampura mama jeung bapak. Bapak yang selalu bisa tolong doakan hidup jujur kunci kebahagiaan kerana diantar ke cuaca yang mata hidup bapak hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai aja ngarangkul karakak tiluan anak di tengah-tengah aak teteh ngarangkul sadayana dirangkul. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh ngarangkul ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Silih rangkul adik jangan jeng aak ngarangkul karai ya Allah ya Rahman ya Rahim. Papa jaju anak kinceng dengar sing aku ularik papa sayangan bisi supaya tak indung bapak hidup tipunan umurku Allah maaf ngaranangan ukur dengan cendol silih wasiatan dina jalan bebeneran silih wasiatan dina jalan kesopanan wa tawassul bil haqi wa tawassul bis anu lalaki gaganti bapak anu alami gaganti indung bebeja lanjut anu panggede-gede anak sing bisa bijaksana kami jadi adik-adik sing nurut kami jadi lanjut sabab pamuntangan hidup nang ukur kadulur lain kabantur jeng bebeja sing akur jeng dulur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cekap salam KTP salam ke aak satu-satu saya harus cari gelajeng kapura kaipan bagi Allahu Akbar gelajeng sebutna ipar cek tapi cindang dasar wakanya Ahmed cing lanjut hidup dilajeng sok pun doa Aristuna
surga anak gelis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam sifat tujuh cahaya Allah hanya kalau tidak ada kening manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mama apa biasanya gitu ya? Neng Anissa, dia ayah parita 7 subuh. Dia ayah parita 7 subuh ada nambah dihubungkan kunjungan dengan bapaknya. Ayahnya di Palembang pun neng, carana neng Anissa halal. Jangan cair di gentong kuda panangan di kobok. Cepratkan karena eta parita 7 subuh kedah sakali parem. Jangan cair kuda panangan paling itu di kobok. Tetap banyu mati geni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hirup ulah rek ngelajur hawa nafsu. Hawa nafsu mau ayah bisa dengan ulah tidur orang sorangan. Cekap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Muslim
kesehatan dengan kesabaran. Tua Toto majang apa ini? Wajah cum Dirajang ku pangarsa arujang Suryana. Dirajang Teh Lina. Sebenarnya jamaya sareng sana teh Elis dirajak Ahmad. Tehwati siap-siap Akamal, Tehwilis Rianti, Pak Budi Ahmad Mulyana, Aku Sepian, Teh Dewi Aulia Umi, Evi Fitriani, Nanten Ambek para Marta Dirwanci sebenarnya jelma ayah benarugi kewalaan iman iwan muslim wasiatan benar bebenaran wasihatan benar benar sebenarnya jangan benar tapaskeun parangan teteh dina luhur masakanna. Paus doana Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Dilajeng belakangna
habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Cakap awas ke anak Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ana dapat nyiram